Silalatu Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak dibaca sagemleungna dina roman fiksi sajarah nu ngagambarkeun lalakon 100 tahun sabada pajajaran urang. Lalampahan sanaya nu pinuh ku rupa-rupa carita tur warna kahirupan nu ngalaman babakti kaki Mas Tanu tapi kate weleh nandangan pitenah tur ngalaman huru hara di Bantarjati. Oge dipapaesan ku huru hara cinta sunia tapi kangalaman huru hara di alam siluman tuh tapi kangalaman huru hara di Sunda Kalapa. Tong hilap subscribe, jempolna, bagikeun di medsos para wargi sadaya. Sareng diantos, pangrojong tur silaturahmina di kolom komentar. Kasugri pamirsa, urang sami-sami pedar cerita dongeng Sunda pedaran Kang Gilang karya Aan Merdeka Permana dina judul Silalatu Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak. Dina episode Huru hara di Sunda Kalapa. Huru hara di Sunda Kalapa. Jangan dengukeun Waluya Dongeng Sunda. Waluya Dongeng Sunda. Kasugri pamirsa mitra kaum dangu anu mulya, kacaturkeun tanggal 31 Mei tahun 1618 dayeuh Jayakarta teh direbut ku kumpeni Belanda. Jan Pieters Jun nya maksudnya Jan Pieter Jun Cun anu jadi gubernur jenderalna ngaganti ngaran Jayakarta jadi Batavia atau Batawi cek urang Sunda mah. Ari boh Batavia boh Jayakarta deui baretona mah nya katelahna teh Sunda Kalapa. Nyaeta samangsa ieu kota palabuhan masih kene aya dina kakawasaan Karatuan Pakuan Pajajaran. Kadienakeun Sunda Kalapa ukur jadi ngaran keur palabuhan da kota namanya Batavia atau Batawi teh. Gubernur Jenderal Jan Pieters Jun Cun boga implengan yen kamajuan dayeuh Batavia kudu mapakan nya maksudnya kudu mapakan dayeuh-dayeuh nu aya di negeri Belanda. Nu mata kitu sababna dina mangsana Batavia dipimpin Gubernur Jenderal Jan Pieters Jun Cun. Sagala rupa pangwangunan sasat digugulukeun pisan. Sameme dilindih ku kumpeni mah Batavia teh ukur diwengkuku adegan loji. Ari loji nyaeta sabangsa benteng anu di jerona teh dipake gudang keur dipake ngukumpul hasil bumi. Harita anu ngadegeun loji teh nya urang Portugis. Mangsa maranehna ngayakeun gawe babarengan jeung Pakuan Pajajaran. Ari ayeuna sanggeus Batavia dikekeuweuk ku kumpeni Belanda tur kacida kumbawasana. Ieu dayeuh teh beuki gegek ku rupa-rupa adegan kasugri pamirsa. VOC atawa Verenigde Oost-Indische Compagnie atawa cek urang Sunda mah katelahna teh kumpeni we. Sasat dugdeg ngadegeun bangunan-bangunan megah. Loji urut orang Portugis anu dijieuna ukur ancal-ancalan. Ku kumpeni mah dirobah jadi adegan benteng pasagi opat anu nya badag nya lega. Di jero benteng teh diadegeun kota anu fasilitasna lengkep. Urang kumpeni mah nyebutna ge Kastil Batavia. Di jerona diadegeun sababaraha adegan. Salian ti aya kantor-kantor teh oge aya paimahan keur para patinggi POC.
Di tengah kastil aya balai kota tempat ngantorna Gubernur Jenderal katut para patinggi sejena. Ari nu teu jauh tidinya salianti ngajajar kantor-kantor sejena teh. Oge aya adegan badag paranti nguruskeun urusan-urusan anu ngabaud karena masalah hukum. Ieu kompleks kastil teh katelahna Stad Swiss. Anu kajojo mah deeta tempat teh ukur bangunan tempat urusan hukum teh. Malah ieu bangunan teh deui neulahna oge Stad Swiss wae. Anu matak ieu adegan jadi kasohor teh kusabab di dieu aya pangberokan anu kacida pikasieunana. Sakur karaman anu dihukum di Batavia heugur diberok di penjara Stad Swiss. Ulah ngarepkeun bisa kaluar deui bari nyawana weuteuh sabab kadareaan mah maranehna teh ukur balik ngaran. Anu matak kitu kusabab para sakitan teh henteu tahan ku panyiksa nu dipilampah ku para sipir. Sipir-sipir di penjara Stad Swiss teh garalak jeung garanggas kejemna lain bobohongan ka Sugri. Para sakitan teh diberokna dina penjara jaruji beusi anu pernahna dihandapeun taneuh. Di jerona kaayaan teh salawasna ukur remeng-remeng poek sabab cahaya lampu. Hawa oge karasa eungap sabab teu dibere liang-liang keur asupna hawa seger. Ari lantena deui salawasna teh baseuh bae ku cai. Sabab waktu sasatoan nya saban waktu sasatoan keumeuh saperti cucunguk cacing babak awur jeung beurit teh. Tingkal lendang bae malah kabejakeun loba sakitan anu tiwas di jero penjara. Alatan dipacok oray anu peurahna kacida matihna. Para sakitan anu berok di dinya teh bisa bae kusabab ditibanan hukuman panjara saumur hirup. Tapi bisa bae di penjara sabot nungguan putusan hukuman anu sabenerna. Loba sakitan anu tadi narek ditibanan hukuman tugel jangga atawa diteuk-teuk beuheung, tapi geus tiwas manten ku siksaan di jero penjara samemeh cunduk waktuna kana hukuman anu sabenerna. Pikeun sakitan lamun hayang sare teh cukup kudu sadiaan bangku tina tembok wungkul teu samak teu anggel sapasang sukuna digandulan ku beusi buleud sagede bal sepak. Lamun sakitan ngarasa cangkel kusabab diuk bae dina dipan batu bisa lelempangan di jero penjara. Ngan lamun lila kulila mah dampal sukuna teh bakal baal jeung karijut sabab lante teh teu woleh baseuh salalawasna. Kasukri pamirsa mitra kaum dangu anu mulia, bangunan sajarah Stad Swiss teh tug dugi kadanget kiwari masih keneh aya di kieuna. Ayeuna mah katelahna cenah gedong Museum Fathahillah atawa Museum Jakarta anu perenahna di Jalan Taman Fathahillah Jakarta Utara. Sawatara inhong pajuang bangsa Indonesia nu ngalaman diberok di ieu penjara. Di antarana aya Pangeran Diponegoro, Sultan Ageng Tirtayasa jeung Untung Surapati. Ngadenge caritaan ngeunaan penjara Stad Swiss anu ditepikeun ku si Iket Hideung hatesanaya mah beuki teu geunah bae. Ceuk si Iket Hideung ke Mas Tanu teh diberok baheula di penjara Stad Swiss samemeh dihukum buang ka Afrika Kidul. Kacipta kusanaya samemeh nandangan kasangsaraan anu sabenerna mah di lembur batur engke kasangsaraan anu sabenerna. Nya maksudnya samemeh nandangan kasangsaraan anu sabenerna di lembur batur engke meureun ki Mas Tanu teh kiwari oge geus nandangan kasangsaraan anu pohara. Kami sukalilah puput umur di jero penjara. Sok asal ki Mas Tanu kajait di eta tempat. Ceuk sanaya siga nu nyarita kasorangan. Si Bajul Buntung mah malah gawena teh ngan marakat-marakatkeun peureupna wae tanda keuheul jeung gemes ngadenge eta beja. Urang teh kudu ngajait nasib ke Mas Tanu. Tapi oge urang sorangan kudu salamet. Ceuk si Iket Hideung. Bos sanaya bos si Bajul Buntung sarua unggek-unggekan sanajan unggeukna siga anu kurang yakin. Rek teh kitu kumaha sabab lamun ngabandungan ceritaan si Iket Hideung mah usaha hayang ngajait nasib ke Mas Tanu teh sasat lain pagawean memeh mumulu. Memeh nulungan ke Mas Tanu oge maranehna teh kudu bisa mikiranan kumaha nya asup ka jero penjara.
Padahal lamun kudu ngagugu kana omongan si iket hideung, Panjara Stadshuis teh salian ti dikubeng ku benteng waweg nya salian ti kubeng ku benteng waweg teh oge deui dijaga ku ratus-ratus prajurit company anu samagreng ku bedil. Urang teh ku sabab ukur tiluan nyawayahnya kudu bisa bagi-bagi tugas, omong si iket hideung sanggeus tiluanana ting harulang. Kumaha carana? Ceuk si Bajul Buntung. Ditanya kitu si iket hideung kabireungeuh ukur tungkul siga anu keur ngaharu. Teu puguh ke ante mah. Ongko rek babagi tugas. Tapi ari ditanya ngadon ngahulang kitu. Omong si Bajul Buntung ku ciwa. Sidik mana ngajadog bae ge. Aing teh keur mikir heula deuleu. Si iket hideung nyegag asa kaganggu. Asa kaganggu mikirna. Sok sioge. Atuh sarua minggu mikiranan. Omong si iket hideung deui. Atuh ari geus disegag kitu mah si Bajul Buntung teh ngabab-bab balem. Malah manehna ge bet pipilueun ngaharuk tungkul. Sanggeus sababaraha jongjongan ting harulang si iket hideung cengkat. Pon kitu si Bajul Buntung oge pipilueun nyorejat. Dua anak nasi ditunjuk bariting taranya bareng. Kumaha bisa panggih? Oh, kumaha bisa panggih? Cenah dua anak nyarita kitu. Sanaya mangan celeukeuteuh bae seuri da si iket hideung jeung si Bajul Buntung teh bat siga anu keur ngabojek. Sia mah batu turut munding ka aing. Ceuk si iket hideung bari ngadegungkeun sirah si Bajul Buntung. Ari pananya teh ki ante teh geus manggihan akal. Ari pek teh ngadon malik nanya deui. Tembal si Bajul Buntung teu suka dumeh sirahna didagungkeun. Mireungeuh siga anu rek parere omong sanaya mah geuwat nyapih dua anana. Kieu we tuh, ceuk sanaya akhirna. Kumaha tah? Kumaha si teh? Ngajadog heula sia mah bodoh. Ceuk si iket hideung ka si Bajul Buntung. Nya. Oh, maksudnya cik sok kumaha tarekahan supaya urang teh bisa nyelusup ke jero penjara. Cek si Bajul Buntung teu kaganggu ku pamoyok si iket hideung. Sabudeureuh benteng penjara teh kapan dijaraga ku sabobohan company lain. Oh, bener. Tembal si Bajul Buntung. Lain ukur ku sabobohan deui, ratus-ratus deuleu jumlahna teh. Cek si iket hideung, nya ratus-ratus. Nya sok kumaha tuh? Si Bajul Buntung mah geus teu sabar. Urang kudu satekah polah bisa nerobos ka jero benteng penjara. Ngadenge omongan sanaya ukur sarupa kitu si iket hideung kabireungeuh kaseleun pisan. Puguh eta pisan anu ku aing keur dipikiran oge. Pokna jemedud bari ngabalieur. Nya, kapan kami terek ngasongkeun tarekah? Tapi acan oge nyari tabet geus pada nyempad ieu teh. Omong sanaya tu genah. Nya sok atuh kumaha jeung geuwat bejakeun aing mah geus teu sabar yeuh. Omong si Bajul Buntung. Kieu. Bos si iket hideung, bos si Bajul Buntung netep seukeut ka sanaya. Nya kumaha? Si iket hideung teu sabar. Tadi ki ante teh pan ngajak sangkan urang babage tugas lain. Nya terus ceuk si Bajul Buntung. Nya urang babage tugas we. Tapi aya tugas utama anu kudu dipegawe kalawan jejem. Tugas naon eta teh? Si iket hideung netep seukeut. Kudu aya anu nyangking tugas ngaganggu kana perhatian anu jaga benteng. Supaya naon? Supaya aya lolongkrang keur anu sejen mulubus ka jero benteng. Tembal sanaya. Saterusna sanaya medar pamanggihna ceuk manehna lamun mah sabudeureuh penjara teh di benteng akalna kudu aya babagian benteng anu dijebol. Oh, kapan eces eta penjara teh dikuribang ku benteng waweg. Benteng anu pangbahayana mah lain anu diwengku tina tembok waweg. Tapi anu diwengku ku jalma. Sabab kapan marehna mah boga mata jeung ceuli jeung sapasang leungeunna nyarakal bedil.
Jadi supaya orang bisa nyulusup ke jero benteng tembok, akalna nya kudu ngabobok heula benteng anu diwengku ku prajurit kumpeni. Oh, nyaho aing oge. Si Iket Hideung nempas teh sabar. Tapi sanaya mah teu kaganggu ku anu nyempat terus we ngabamblam. Tapi bedana jeung benteng tina tembok, ari benteng hirup nu dijieun ku manusia mah babari robah, babari nyingrai. Carana saumpama salah sahiji tempat dibobok atau dilumpuhkeun, kadudukan benteng anu sejen oge bakal logor. Tah ku sabab gitu, tugas ti antara orang teh kudu aya nu sanggup ngaganggu perhatian salah sahiji kumpulan anu jaga di salah sahiji juru. Supaya juru anu sejen kakuatan rada ngurangan, cek sanaya panjang lebar. Sanggeus sanaya beres nyarita mah bos si Iket Hideung bos si Bajul Buntung ting baratem heula sajongjongan. Kan sanggeus kitu dua anana arunggeuk nganyakeun. Pamanggih si sanaya teh bener euy. Salah sahiji juru benteng anu diwengku ku anu jaga kudu dibobok heula. Keur mancing pasukan sejen ninggalkeun juru benteng anu dijagana. Cek si Iket Hideung. Tah nya kitu. Sanaya unggek-unggekan. Si Bajul Buntung oge ngartieun buktina manehna oge sarua unggek-unggekan. Malah pamustungan mah manehna teh nyarita. Kami sanggup lah jadi tukang bobol. Cek si Bajul Buntung ngacungkeun peureup. Kumaha? Kisila satuju mun si Bajul Buntung narima tugas ngabobok benteng jaga. Omong sanaya netep seukeut ka si Iket Hideung. Sia ulah nganggap enteng ka aing. Nah sia poho deui yen basa urang galungan di jero cai. Sia teh hampir kapepet. Omong si Bajul Buntung tugena rumeh cek pangrasana mah sanaya teh nganggap enteng ka manehna. His, ulah salah sangka. Kami mah lain rek teu nganggap. Ieu mah ukur rek menta Pak Idin we ka Ki Antea. Da kapan anu mimpin ieu pasukan teh nya Ki Antea. Omong sanaya neuteup ka si Iket Hideung. Sanggeus si Iket Hideung ngahulang salila-lila manehna nyarita. Bener, si Bajul cocok jang narima tugas sarupa kitu. Tapi supaya loba benteng anu bobol, sia oge kudu mantuan si Bajul Buntung. Di babagian benteng anu sejen, sia kudu bisa ngacaukeun perhatian kumpeni. Oh, perhatian kumpeni maksudnya supaya aing leluasan nyulusup ka jero penjara. Omong si Iket Hideung. Kumaha atuh lamun anu tugas nyulusup ka jero penjara mah kami we Ki Antea. Sanaya ngasongkeun usul sabab kurang sugema ku tugasna anu cik keneh dibikeun. Ari nu mimpin ieu pasukan teh anu ngantiluan tes saha sia? Si Iket Hideung molotot ka sanaya. Nya Ki Antea. Tak cukup segitu ge. Tembal si Iket Hideung. Sanaya ngarti yen kahayang si Iket Hideung teh geus teu bisa dibantah deui. Ayo, urang ayeuna keneh laksanakeun eta tugas. Si Iket Hideung cengkat. Tugas palastra Ki Antea. Cek si Bajul Buntung sarua milu cengkat bari saged. Tangtu bae, saraya kudu ludeung nepi ka kojor. Tembal si Iket Hideung tatag. Lamun salah saurang kabireungeuh kapepet ku musuh, ulah aya nu nyoba-nyoba milulungan. Cek si Bajul Buntung deui. Naha, sanaya heraneun. Nah makenanya kitu. Meureun mana kitu oge sia mah borangan sieun kojornya. Si Bajul Buntung ngalelece. Lain gitu maksudna. Tapi pan urang teu sapapait sama manis. Sabal jasa cilaka. Ceuk sanaya. Rasaan aing mah henteu kungsi badami kitu jeung sia teh. Omong si Bajul Buntung nempas. Nya. Tapi ayeuna mah kudu kitu. Sabab urang teu satujuan. Papadarek ngejahit nasibna Ki Mas Tanu. Memangnya urang teh papadarek nulungan Ki Mas Tanu. Tapi lain rek silih tulungan di antara urang.
Lamun salah sahiji di antara urang aya nu kapepet ku mara bahaya, heuh anu sejen kudu nulungan heula. Tujuan anu sabenerna dinarek nulungan ke Mas Tanu teu bakal kaganggu. Tah supaya ulah kitu, di antara urang ulah aya nu silih PHP ke nasib. Nasib urang ukur tang tayungan ku sorangan. Mun sia yang hareupan mara bahaya, aing moal nulungan sebab tugas aing mah ukur hiji, nyaeta narekahan malar aya lolongkrang keur ki antea bikin bisa nyulusup ka jero benteng. Kumaha sanggup? Ceuk si Bajul Buntung panjang lebar. Ngadenge penjelasan si Bajul Buntung sarupa kitu sanaya ngahulang. Caritaan si Bajul teh aya benerna. Lamun saurang gagal ngaganggu pasukan musuh hog ditulungan, tan wande tugas utama mah moal kalaksanakeun. Jadi mending napsi bae. Ceuk si iket hideung nyieun putusan supaya si ante goreng milik hadena mah ti ayeuna nedak ka pangeran supaya dipanjangkeun umur. Ceuk si Bajul Buntung nyarita sembung anggap enteng ka sanaya. Geus paheut badami kitu mah pamustunganna nabring bae ti luanana arindit ngadeukeutan deui sisi Muara Ciliwung. Pikeun balik deui ngadeukeutan benteng Batavia teh maranehna kudu ngojay deui mentasan Muara Ciliwung. Peuting teh geus ngagayuh ka Janari ka Sugri. Cai Muara Ciliwung karasa nyecep tiis semu baal kana awak. Tapi sanajan kitu sanaya ulah ngarasa kaganggu ku tiisna Cai Janari. Sabab anu penting dipilampah ku manehna mah nyaeta kudu bisa mentasan muara bari ku musuh ulah kapanggih. Si iket hideung jeung si Bajul Buntung mah bangunna teh geus tipis nya geus tapis pisan kokojayan dina cai teh. Beda jeung sanaya manehna mah sasat teu pati pinter ulin dina cai. Ari inget kana ieu masalah bet jadi ras ka Ki Mas Tanu bareto basa munggaran tepung jeung Ki Mas Tanu. Nya di sisi walungan Ciliwung di lalawak sisieun leuweung Pajajaran. Kusabab harita teh keur dibabari ku pasukan pajuang nu ceuceup ka Ki Mas Tanu. Sanaya oge kababawa milu kabur terus doanana teh ting kejebuk. Kawalungan Ciliwungan kusabab basa mentas walungan teh sanaya mah henteu bisa ngojay. Atuh balukarna Ki Mas Tanu mantuan ngapit awak sanaya. Sanaya disangkeh di bawah ngojay mentasan walungan Ciliwung. Cacak lamun teu dibantuan ku Ki Mas Tanu, sanaya tangtu tilelep sabab bari kekerbekan rek diteulem teh kapan bari diserang ku musuh anu maledog-maledogeun tumbak ka tengah cai. Leuwih ti meujeuhna aya ngajaib nasib Ki Mas Tanu. Sabab aing oge kungsi hutang nyawa ka manehna. Ceuk sanaya dina jero hatena. Sabenerna lamun salse mah sanaya teh leuwih gampil ngagunakeun elmu napak sancang bae ka Sugri. Nyaeta lumpat ngagunakeun dampal suku dina luhureun beungeut cai. Mangsa janerek ieu beungeut cai teh keur meujeuhna rine henteu ka endagkeun ku lambak. Ngan kusabab cai keur rineh meureun kocepakna suku dina napak kana beungeut cai teh bakal babari kadenge ku musuh. Atuh leuwih na ti kitu deui lamun manehna ngagunakeun elmu napak sancang tangtu awakna bakal babari kailikan ku musuh. Beda deui lamun mentasan muara teh ku jalan ngojay bari satengah teuleup. Kusabab sanaya mah teu pati tapis ngojay manehna mah neangan akal. Samemeh turun kana cai teh make jeung neangan papan heula. Ku kabeneran deui manggihan sasemplekan papan urut parahu. Atuh sabatae manehna bisa ngojay bari awakna setengah nyangheui kana papan tea. Sanaya kudu nyangheui dina papan bari ngawelah. Ngawelahna kudu hati-hati pisan tur diusahakeun ulah kadenge kocepakna. Sabab mun sakali bae musuh nangenan tan wande tarekah dina mentasan muara teh bakal gagal. Asoy, suku sanaya teh asoy-asoyan mulu tengah muara. Beki deket ka pentas beki ka tembong yen di pentas teh sabubuhan prajurit kumpeni masih keneh ngejajar ngajaga kastil Batavia anu perenahna aya di sisieun muara. Malah di tebeh darmaga palabuhan mah pasukan kumpeni teh ka tembong beki loba bae jumlahna. Aya kapal kumpeni anu ngangkat jangkar malah saeutik-saeutik eta kapal layar teh mimiti ninggalkeun darmaga rek muruk ka laut.
Sanaya nelemkeun sirahna sieun kabireungeuh ku anu jaga kilang kitu deui. Manehna teh tetep penasaran hayang mireungeuh kapal kumpeni anu anyar ninggalkeun darmaga Sunda Kalapa. Hartena rada heraneun reka mana kapal kumpeni wayah janari ninggalkeun darmaga. Biasana ari nu ninggalkeun darat wilayah wayah janari mah parahu pamayang nu rek ngalalaut di tengah laut. Tapi lamun kapal gede kawas gitu indit janari teh eueuh deui iwal tirek milampah perjalanan anu kawilang jauhna. Mun nyarik yang jauh kira-kira nareka mana eta kapal layar teh? Cek hate sanaya henteu daria jeung henteu kebek ku rasa panasaran eta pananya teh. Dan maksudna maukur sakadar hayang nyahowe wungkul. Ngan anu rada aneh mah kapal teh iangna bari jeung siga anu dikawal ku kumpeni anu kacidalobana. Bisa jadi eta teh kapal patroli kumpeni. Sabab tadi beurang aya serangan kapal Banten di tengah laut. Omong sanaya dina jero hatena deui bari manehna terus asoy-asoyan hayang gewat muru ka pentas ditu. Sanaya teh sabenerna mah rada bingung ti palebah mana manehna kudu ngadeukeutan benteng. Lamun ti sisi kulon dekeuteun benteng kaayaanana nenggerak teuing eueuh aling-aling anu bisa dipake nyumput. Lamun di tengah lir ramatuk nyempeurkeun cempor da puguh di palebah dinya teh pas pisan aya kandang jaga anu jangkung siga sawung ranggon. Hiji-hijina cara aya lian iwal ti kudu ngaliwatan sisi darmaga bae. Di darmaga teh loba parahu ngajajar jadi sanajan di dinya loba opsir kumpeni teh. Sanaya bisa seseleket di sela-sela jajaran parahu tur babari salungkar salingker. Nyalingker tina paneuteub nu keur jaga. Aing rek ngadeuketan darmaga bae. Ceuk sanaya dina jero hatena. Are geus kitu mah sanaya teh ngan soloyog bae ngawelahkeun leungeunna. Tur asoy-asoyan muru ka palebah darmaga. Sanajan bari hese beleke oge pamustunganana sanaya teh anjog ka sisi darmaga. Kalawan ati-ati nyalingker kana sela-sela jajaran parahu. Di sisi-sisi darmaga teh tetela geus kumpeni deui bae diwengku ku rupa-rupa suku seler. Jadi salian ti urang Belanda sorangan ku ngaliwatan sorana sanaya teh nangenan yang di antara maranehna aya kumpeni ti bangsa Ambon, Keling, Bugis, malah urang Sunda oge aya kadenge sorana. Maranehna teh keur ngobrolkeun ka palayar anu cikeneh balayar teh. Rek diakut ka mana si Tanu Ciwa teh? Ceuk sora hiji opsir. Bejana mah cenah diboyong ka Pulau Kelor, rek diberok di benteng Onrus teh. Ceuk opsir sejena mata kreuwas ka sanaya. Sanaya kacida ruasna ku ngadenge kumpeni ngolobrol sarupa kitu luhureun darmaga teh. Baruk kapal layar anu cikeneh balayar teh ngakutkeun Mas Tanu ka benteng Onrus. Ceuk sanaya dina jero hatena. Sanaya ngadadempes deui sabab kumpeni masih keneh ngobrol. Nah si Tanu Jiwa mah dibawa ka benteng Onrus. Lain manehna teh rek dibuang ka Afrika teh ya. Ceuk salah saurang. Nya kitu. Tapi samemehna teh kapan diberok heula cenah. Kanyahoan geuning ari diberokna di Panjar Stad Wisma. Loba rorongo anu hayang ngacokeun. Loba karaman anu ngarurug Batavia. Di sagigireun aya anu niatna ukurek ngacokeun dayeuh teh. Aya anu hayang maehan si Tanu Jiwa. Tapi aya deui anu hayang melaan manehna. Tuh kusabab gitu. Sanajan sakitan teh dibewarakeun mah rek diberok heula cenah di penjara Stad Wis. Tapi sabenerna mah diboyong ka Pulau Leutik kalereun Teluk Sunda Kalapa. Heueuh. Rek diberok heula cenah di benteng Onrus atawa di Pulau Kelor. Ti dinya kara diangkeun ka Afrika. Ngadeng eta obrolan sanaya anu nyumput di kolongan darmaga teh mentegegeun pisan ka Sugri. Hana sapeupeting badami jeung si iket hideungeunaan cara nyulusup ka penjara Stad Swiss. Ari kanyataanna mah ke Mas Tanu teh eueuh di eta tempat sabab cikeneh pisan
dibawa balayar ka Pulau Kelor tur rek diberok di benteng Onrus. Hatena mentegeg lain bobohongan sabab kaya kieu mah manehna teh sasat leupas udagan. Aing kudu nepungan deui sikat hideung. Sabab mun nya kitu ki Mas Tanu geus eueuh di penjara staduhuis. Sikat hideung jeung si Bajul Buntung teh asa henteu kudu nyulusup ka dinya. Ceuk hate sanaya. Sanggeus mitir kitu mamahna teh rencepan kaluar ti kolong darmaga geus kitu masa saleket kana sela-sela parahu anu pasa sedek di sisi darmaga. Celeng, celeng, celeng. Sanaya jeleng-jelengan karena saban sisi parahu. Sakadapan mah kudu nyumput heula dina sedong parahu sabab aya saabringan prajurit kumpeni anu keur kontrol. Sanggeus kumpenina rada jauh mah manehna teh ajeleng-ajelengan deui. Ari badi tu aya kapal layar gede anu tihangna rajeg jalugjug luhur di antarana kabireuneuh aya tihang hiji tu rada dengdek ngalonjor kana luhureun benteng. Hate sanaya rada bunga sabab mun manehna bisa nerekel kana tihang kapal heug terus ngajeleng kana luhureun benteng sigana mah manehna teh awal akhir mah bakal bisa nyulusup ka jero benteng. Lamun inget yen kudu nyulusup ka jero benteng hatena teh ayeuna ngarasa seunggah. Tadi mah apan sumanget deuk nyulusup teh domeh rek nulungan ki Mas Tanu anu disangkana keur diberok di jero penjara. Tapi ayeuna sanggeus nyaho yen di jero penjara staduhuis teh eueuh anu kudu diteang, manehna jadi seunggah. Seunggahna teh kusabab ku manehna kapikir yen hayang nyulusup ka jero penjara teh banggana lain bobohongan. Terus lamun geus bisa nyulusup ka jero tacan tangtu bakal bisa kaluar deui bari gampang. Kasugri pamirsa, mitra kaum dangu anu mulia, urang cekapkeun dugi ka dieu heula radaran carita dongeng Sunda Kang Gilang dina judul Silalatu Gunung Salak karya Aan Merdeka Permana. Urang tepang dangu di enjing di channel YouTube Dongeng Sunda Kang Gilang, Gilang Kasnadi Channel. Wilujeng kantun Waluya Dongeng Sunda. Waluya Dongeng Sunda.